silet geus mah ganteng, bisa silat, jawara teh bener pisan. Bener Min, pria idaman pisan. Jati rela jadi selingkuhannya. Cenah si eta teh ki silet teh geus lila cenah eueuh di lemur. Aipek geuning balik-balik ka dieu teh jago silatna teh. Eta teh jeung iwal ti jago silat ki silet teh eta teh cenah lamun dina wayang mah mirip Gatot Kaca geuning anu ieu naon teh otot kuat tulang taleng. Tah, si Eis mah otot baja tulang besi atuh meureun ge. Oh. Deui. Cenah teu teraku bedog, celah teu mempan ku pelor, awak gede, kumis baplang, diajak tarung jeung meong, teu pisan-pisan. Kasebut jawara jago, awak ngapinuh ku tato, lebah dahar eueuh kejo, kapaksa nonjok boboko, duh tanaga mopo. Tok sok ngajago, lamun masih dahar kejo, tok sok balaga, lamun acan siga wajah, usin kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, ditengar domba ngabubrak. Tok sok polontong, lamun masih dahar lontong, tok pepeletek, lamun masih dahar lotek, usin kuning, repang isim, jeung jawokan saendongan, ditengar domba ngabubrak. Eta mah ki silet geus mah ganteng, bisa silat, jawara teh bener pisan. Bener Min, pria idaman pisan. Jati rela jadi selingkuhannya. Lah atuh maneh mayati boro-boro nu kaset kitu aki-aki keur hitut oge di Pikabogo. Si eta mah kitu irit teh. Hor, da emang faktana kitu, harita nempoke abas udut bari adai oge maneh mah kutak ketak. Dia si eta mah lamun geus ngahina batur teh. Pokona ki silet mimin. Ya jong kali itu gawe. Aduh, Syukur si abungan sasa kahina wae. emang bisa ngelabu. Mimin, geuning aya Yati.
lempang najong rel kereta. Sok aneh di mana ya rel kereta api di dia. Terus si Mimin sok ngacapruk tadi teh Yati jeung Mimin teh ningali kisilet latihan. Syaratna naon namun Yati jeung Mimin jadi murid kisilet? Ah gampil atuh Neng Yati, yang jadi murid abi mah kantun teleme di ditu di Wahangan Cikaso 5 jam etong lami teuing. Ari kitu mah tamat teh atuh Kang. Tamat kumaha Mimin? Ari maneh Yati mikir teu mun telem 5 jam mah lain jadi murid kisilet nu aya pangih jeung karuhun. Heureuy atuh Neng. Gampil yang jadi murid abi mah teu kadah ngangge syarat. Bade ayeuna ngariringana. Gaskeun lah, Berangkat. Sok atuh balik tukangan abi. Tegeturkeun gerakan abi kabehanana nya. Mulai. Guys, lami orang tetep enak teh. Ih, puguh heueuh Apri. Biasa eus mah sibuk Apri. Ah, nya sibuk naon? Ih, teu apaleun. Eus teh nya sibuk nurek belut. Panas mah didengekeun. Guys, apal kisilet teu? Oh, heueuh bener Apri. Eta teh nya kisilet-silet eta teh keur viral di ditu teh di kampung teh. Cenah mah nya eta teh kisilet teh budakna ieu ning Mbah Oneng eta teh cenah. Si eta teh kisilet teh geus lila cenah eueuh di lemur. Ai pek geuning balik-balik ka dieu teh jago silatna teh. Eta teh jeung Iwalti jago silat kisilet teh. Eta teh cenah lamun dina wayang mah mirip Gatot Kaca geuning anu ieu naon teh otot kuat tulang taleng. Tah, si Eus mah otot baja tulang besi atuh meureun ge. Oh, Deui. nya. Nyala inti nama kitu jeung di cenah Apri eta teh kulitna teh teu raku bedog oge malahan mah jadi ngebul. Ih, nanya masa bisa ngebul kitu? Ih, atupan kieu Apri tah lamun kisilet keur latihan teh di gigireunna teh aya nu keur ngadurukan. Jadi ngebul eta teh kitu. Ampun, Eus. Nyala pokona mah kitu we kisilet teh jeung deui nya Iwalti kasep jago silat. Atuh ibi-ibi parawan ngarantri eta teh cenah yang jadi kabogoh kisilet. Iya bener Eus, Apri oge ngadenge. Jeung di ieu Apri apal teu Bi Anon geuningan pamajikan Mang Aji anu almarhum. Terus
Pan apri mah anyar di dieu nana ge. Ari kitu kunaon? Geus aita apa mah kendai lah aita apal mah. Nah cenah eta teh bi anon teh tengah poe kieu tah apri eta teh cenah kawahangan mainna teh gegero. Geus kitu teh ari pek teh nya eta si gegeroheuna teh dialungkeun ku manehna teh apri. Manehna teh nya lompat ning silat langsung. Ngudaki silet lain. Ih, ibi-ibi teh. Ih lain ngudaki silet apri. Pugu di tukangeun aya gogog ngudag. Ari si Eis, lamun aya haluk si dagorkeun da. Galak. Yati, eta mah pas disilat misalnya Mimit, eta hati Mimit, aduh melayang-layang, Mimit cinta, Mimit sayang. Ampun Yati, oh kisilet, Yati rela disakitin asal kau menjadi milikku. Mimin rela didagan kerupuk ya, asal kisilet jadi suami Mimin. Yo Yati, rela didagorku ada kerupuk. Iya setelah Mimin mah didagan kurangin we. Komo Yati rela didagorku ada nandrangin. Kumaha Yati orang jadi kieu ih. Rela pisan. Caranya ih. Ih, tong sok emosian atuh apri cantik. Kumaha Eis we. Tapi apri boga ide. Hah, ide naon ih. Tapi kajeng eus mah mun kudu neangan kutu mah. Ieu jelema hiji. Kieu ya nya idena. Kumaha lamun urang daftar jadi muridna kisilet. Ide bagus apri. Terus katanya lamun urang bisa silat, urang teh bisa jaga diri urang heueuh. Kete mun di jalan aya jelema jahat ieu, arek eta ka urang, ku Eis mah nyaun mah nyekan leungeun Eis, dikipaskeun ku Eis mah, dipelintirkeun, digedugeun si anak. Sanggageun ih. Nah, jadi si Rapi nu jadi korban. Replek apri. Geus ayo, urang gaskeun. Atuh yuk gaskeun berangkat. Apri, tempo Apri itu kisilet ya Allah. Meni gagah kitunya. Bener Eis, meni kasih pisan hayang meni gagah. Saya tak Eis ya mah kisilet Eis. Nya sareng Apri, eta kisilet meni gagah pisan. Meni sakti pisan. lain sakti da kadenge eta sora suku. Eta kisilet meni gagah pisan. Kisilet meni gagah kitu silatna. Ah tong sok dileuwih-leuwih ngaranna ge manusia pasti aya kakurangan. Mana ya? Tungguan atuh.
bagian tadi kisilet teh sakti pisan. Halah, langsung di langkung-langkung neng. Menamina jalmi mah sadayana ge pasti seueur kakirangan. Iya, sok bijaksana ah kisilet. Muhun, nah gening apal ka eus. Ah terang atuh. Kan kapungkur abi nuju berkelana segede ieu pamit telepat mak neng teh tah. Muhun enak terus agen deui. Ih kisilet mah atuh da meureun eus teh di pasien emam ku mamah teh. Ini pari dia saha ieu neng? Nepangkeun Apriani. Si Apriani teh ieu teh pindahan ti Cimahi Bandung. Nah cenah pindah ka dieu na teh gara-gara sok ieu sok maledogan hayam tetangga. Mimiti deui. Oh, paisan atuh abi na meninggal. Paingan, ih kisilet, hoyong atuh eus ge diajarkeun silat. Muhun, hoyong Apri oge. Oh, gampil atuh neng. Nanging aya syaratna. Naon teh syaratna? Syarat nama tepira neng. Neng ti dieu mapah tong tebih lah ka Kalimantan paling. Atuh ai kitu syaratna mah kisilet engke teh eus jeung Apri teh silat teu bisa. Nu aya pangih jeung karuhun. Teuing modern atau ai syaratna kitu mah. Ah, banyol atuh neng. Urang mulai latihan. Baris. Ini dia. Baris, pali dia. Gitu, eus Apri ih kemana nih? Di pali dia tuh. Nah, gitu. Siap? Siap. Tong heureui atuh fokus. Mulainya, tuturkan gerakan abi. 1. Tatapan tajam ke depan, oke? 2. Mantap. 3. 4. 4 neng. 4 di situ. Nah, gitu. Lihat. Nah, itu 4. 5. Ampun. Tadi pukul neng ditonyokeun. Gitu. Aduh. Silat bener naon? Tahu ya. Lajang. 5-nya pukulnya. Ya. Fokus. 5. 6. 7. 8. Kisilet stop heula latihana. Ya mimin mohon stop heula aya nu lebih penting. Oh, mohon mangga naon teh ya teh. Iya menyangkut harga diri ya. Cicing heula euy sayang nyaho. Pokoknya kisilet detik ieu kudu milih antara Mimin jeung Yati. Alah, maksudnya milih naon itu neng? Ya ulah pura-pura pokoknya mah ungkapkeun isi hate kisilet. Sakalah beki bingung ya teh. Naon teh ya teh? Jadi eta kayang kalian teh. Oke. Saya kasih keputusan buat kalian. Kalian geus ikhlas. Jadi keputusan saya rek milih Neng. Maksudnya kumaha? Cenah teu teraku bedog, celah teu mempan ku pelor, awak gede, kumis baplang diajak.
tarung jeung meong tepisan-pisan kasebut jawara jago awak ngapinuh ku tato lebah dahar eueuh kejo kapaksa nonjok